sajatining wayang benjang ledrang ilmu aduh disebat berurang pahlawan tampilan usang satria andalan bangsa banteng benteng negara tegang pati loli jua bangsa digagahkan tanah kuresewu kata meta perwira bagianana Seniman jeung seniwati menang pancen anu pasti kasihan kemerdekaan bukaya nu terpuji kasumanep kasumedang kaparung ka ujung jaya Sumanya turang berjuang wanita rung korban jiwa Anjeun teh geus jadi raja jeung ratu nu sadinten teh aki bagja anjeun teh geus ngajatruk rami kidunya Oke, da aki teh ka dieu teh ngan teu sorangan heuda setepuguh kitu ngobrol ku sorangan teh cik ke heula urang ieu heula geroan heula naon teh si Amu teh geura di mana tadi tidak rarasaan teh heuh sabareng aki teh jeung si Amu geranya ke urang gawan heula Amu di mana maneh teh cik Amu ka dieu Amu Lekala diriku seperti seorang ratu, ku ingin dia menjagamu. Emang lagi mencar, lagi pengen dibentang. Ingin berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik cantik ini hanya untuk dirimu. Hai sayangku, hari ini aku cantik sebagai bidadari di hatimu. Hai sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dia menjagamu. Ai maneh nanaonan sia teh Nini Heuh atuh Abah ai maneh joget gitu. heuh dak bakat tingku ngareunahan. ngareunaheun Heuh ngareunaheun ieu laguna. Tadi nama heuh hayang sakali deui ngan heuh karunya kitu heuh. Panganten teh heuh geus cangkeul cenah teh tadi geus teu kuat hayang diuk kitu heuh. ayeuna mah ni urang sanuk-sanuk heula we kitu ka hareupnya urang salam-salam heula nya piraku urang teh jol pakaulan begitu Heuh. Heuh sok atuh maneh heula aki teh heula. sok Hayu ka dieu atuh Nini. Aduh aing mah kabita ku panganten lalakina jaba ganteng. Heuh teh jiga si Aki. ya sia baheula mah aing ge kieu nih urang mangan syukur bisa ngadoakeun nya Heuh Abah. Mudah-mudahan mudah-mudahan teh cenah panganten teh cing jadi keluarga nu sakinah mawadah tur warohmah. amin ya amin aki mangan saukur bisa kieu we heuh cu jeung nayaga teh geuningan ti rumah sini buana eloka teh geuningan Heuh Abah. Heuh aya nama Nini teh geus teu kuat hayang pakaulan teh. sok atuh geuningan
Geus karunya jeung pangantena heueuh geus hayang diuk majarkeun teh. Heeh, hayu geura tulah. Sok geura nayaga, urang pakaulan ayeuna mah sok. Sok nayaga prong ah.